Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya anta wa zawjukal jannata fakula min haitsu syi'tuma wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata fakula min haitsu syi'tuma. Adanya zid zaid dan jim wa zawjuka zai marada luar jim marada jero wa zawjuka fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Hari teh saruan teh buka cuman tukang ari kalungkeun letah teh aya nu kalosot teh ra jadi aya nu dikeke letah saeutik keluar teh ra minal fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma. Fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakain min sawatihima wa qala ma
minal khalidin illa takuna malakaini au takuna minal khalidin. Bismillahirrahmanirrahim. Adamuskun anta wa zawjukal jannata fakula min haitsu syi'tuma wala min haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh-dhalimin. Fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma uriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakain illa an takuna malakaini au takuna minal khalidin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata fakula min haitsu syi'tuma. Wa qala innahu Gusti Allah ya Adam he Adam uskun geura nyicing anjeun anta tegasna anjeun tapi di domir kita kalau domir uskun cicing anjeun anta tegasna anjeun nah geuning ditaukiran ku anta karena rek diantafan itu mana itu wasaujuka uskun wasaujuka hese kenapa maka uskun cicing anjeun anta tegasna anjeun wasaujuka jeung pamajikan anjeun. Nah kita kanjeng Nabi Adam di surga teh sulap ciri sorangan terus Allah ngajadikeun Siti Hawa ame aya baturna sorangan banyak sajenis sorangan. Nah Allah teh ngadapal Siti Hawa. Sok ayeuna anjeun kudu pamajikan anjeun geura cicing geura cicingan al jannata ka surga. Maka cicing di surga. Fakula terus heuk ngadahan anjeun min haitsu syi'tuma tina sakira-kira hayang anjeun duaan. Kok rek ngahakeun naon bae nu aya di surga bebas gratis teu kudu mayar. Bebas rek naon bae jeung gratis. Jadi udah makan lumayan ngan ayeuna wala taqraba hadhihi syajarata wala taqraba jeung ulah rek deukeut anjeun duaan hadhihi syajarata kana tangka bil akli minha ade hiji unggul ka ieu takal itu takal ieu ulah dideuketan ka lidahan fatakuna minadh-dhalimin fatakuna sehingga bukti anjeun berada minadh-dhalimin di sebagian jamaah dhalim.
Kala mengadahar ieu sabab bicara berarti ngarempak larangan. Lamun ngarempak larangan berarti zalim. Waswasa. Nah, ieu kadeneun iblis. Wah, aya celah ieu katanya. Aya celah ieu waswasa maka ngawaswaskeun nagi urai naon baskeun teh waswasa ngawaswaskeun ngagoyahkeun lahuma ka ieu Adam jeung Hawa saha syaitan iblis agana meureun iya liung dia liung hiro supaya non ngaluarkeun supaya ngaluarkeun lahuma kaya Adam jeung Hawa makana perkara uria anu ditutup-tutup ieu mah anu mati ieu Adam jeung Hawa min sawati mah nyatana tina gogoreng duana ieu min sawati mah nyatana tina gogoreng duana ieu tapi Adam jeung Siti Hawa aja setan teh wah ieu aya ieu jalan ieu tanya terus digoda ku iblis teh ku setan teh ambeh lembrak kagorenganana itu kan tadi nama make baju teh tuana Adam jeung Hawa teh begitu ieu mah begitu ngarempak larangan mah tepong itu bajuna waqala jeung ngomong si iblis mana hakuma rabbukuma hadhihi syajarata illa an takuna malakain mana henteu pati-pati nyaran kumaha ka anjeun duaan saha rabbukuma pangeran anjeun duaan an hadhihi syajarati tina ieu tangkat illa an takuna kecuali henteu senengeun pangeran kana yang jadi anjeun duaan eta malakaini malaikat Tuhan yeuh dam cepet teh terus setan teu pati-pati pangeran anjeun nyaran ulah akan ieu tangkal teh ieu teh pangeran anjeun teh Gusti Allah teh teu senengeun anjeun jadi malaikat dan mun hayang jadi malaikat kudu makan ieu yeuh tanya au takuna minal khalidin atawa teu senengeun jeung bukti anjeun duaan jadi anjeun duaan eta minal khalidina ti anu langgeng kabeh di surga tanya padahal lazim anil akli minah kama fi ayatin ukhra dulu kala syadaratul khuldi eta teh langgeng di surga teh anu ngarumulazamah kana ngadahar tina eta tangkal siga anu dina ayat nu sejen ceuk iblis teh harlagu kala syadaratul khuldi wa mulukin la yabla eta kade mana dia sementara ceuk iblis teh bermalila wala siga kami ieu lamun hayang siga jadi kami ieu tah gitu naon saben pangeran anjeun nyaran ulah ngahkan eta teh amin siga kami mah alanggeung di dieu ukur nalalila teh manina lamun hayang lihat itu hayang tuh
bagian. Geus ngahakan ieu mah pokona mah geus salilana ieu. Salam sa umur alam dunia. Tangkalna tahu buahnya Pokona mah ieu tangkal we. Naonna teh eta tangkal rek daunna, rek kayuna, rek naonna buahna. Itu wakila aya nu nyalurkeun eta teh tangkal teh hintohnya. Hintoh teh gandum. Ya. Aya ngandung ka gandum masih ka kumaha gandum surga. Beda jeung gandum urang. Pare cenah geus teh cenah. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasi. Wa qasama ini kan